lah tuh kula ge nyaho di dia tuh kudu disebutan nyaho kabeh nusuk minum bir da indah laga sebab kula pernah make kumis palsu kula makasih make janggut palsu make lepis make kaos hidung make kacamata hidung datang kabar didinya ya orang pasar kumis jangkung gede make tato ge tato lalagaan sesalaman tek nusa urang deui aya rambutna pirang make baju koneng make sakirok mini sesalaman biasa kula sesalaman namun ya nusa urang deui rambutna ikel pokokna mah nyaho tadi bar nanti jauh di nelayan di sisi itu teh tuh di sisi naon kana mun ke Jakarta belah kiri sisi naon eta Kijuri nyahoan tuh lain nyahoan osok kalinya operasi naon tangaranna coba nu didinya Haji Masuri nelayan bener sih nyahoan tah osok meureun asup kula ka dinya aya sababaraha dewan nu aya di dinya nyaho wani sumpah aya sababaraha lurah di dinya bergantian penting malam minggu eta malam minggu tanggal sekian wani sumpah nyaho sababaraha PNS nyaho mun nyana disebutkeun ku kula teu percaya fotona aya di HP kula dia tenang pak nemantak geus aya 3 pejabat aduh datang ka imah kula lalagaan ngomong tek nyana terus meringis culak cilik nyana asa aing ya cagina asa aing teu kebal nyana balik aya deui dewan kadinya datang ngobrol kula nyentil mengarah kadinya tek ji cek nyana kita mah aing ya baliknya nanti kalau ngalalagaan be nu hiji deui mah polisi ngobrol jeung kula anuan wah teu beres ya cek gede ieu arak bir dibawa kemana bae dibawa teh diinum moal karasa ilmu dibawa bae kunyana tapi henteu diasupkeun ka jero hate henteu diamalkeun tur teu diresapi atuh sarua jeung mamawa bir sarua jeung himar mamawa buku kitu bae debat jago tanya masalah hebat tentang korupsi luar biasa horengnyana nu korupsi tentang cerita pemalingan wah hebat dalilna argumentasina ieu horengnyana nu maling mun nyaritakeun soal nyandung wah teu beres horengnyana nu nyandung babari takos kitu carita mah nah ieu manusia neangan kebenaran ilmuna loba tapi tetap baik orang Amerika sakumaha hebatna daya fikirna mengalahkan daya fikir Islam saat ini padahal asli nama nu jadi raja di dunia raja berpikir adalah Islam singa berpikir adalah Islam raksasa berpikir adalah Islam mun urang nyanyahokeun tokoh-tokoh Islam di berbagai ilmu adalah Islam orang barat eta nyotet kabeh di Islam karena nyana berpikir maju Islam mundur nakuari istimewa orang barat orang Islam nu mundur numantak aya bahasa cek orang Amerika Islam itu adalah raksasa yang sedang tidur singa yang sedang tidur atuh singa tidur teh ditidurkeun ku nyana kos Golkar nidurkeun kiai teh Golkar teh bisa aja sa kiai teh supaya ulah hudang hayang naon nyana si ade ya aji opang besi lamun kiai geus tidur atuh kos kieu buktina ngomong mah capetang kabeh horeng keur molor Islam tidur kos kieu ku ari kebangkitan di Arab baheula
eta teh lain barodo. Di zaman jahiliyah teh palaliter pujangga-pujangga nu luar biasa istimewa nu mantak turun Al-Qur'an teh jarago bahasana. Diol Kangjeng Nabi benta mata hatena. Karasa amis peheurna agama. Dibawa ku Kangjeng Nabi dakwah. Dibawa ke Kangjeng Nabi bertauhid. Anu perlu lalaunan geus teu bisa rada keras ku omong teu bisa perang Kangjeng Nabi lantaran dibawa ku nu boga rasa nikmat perang nginaheun perang teh dibawa ku nu boga rasa boro-boro Kangjeng Nabi dibawa ku Osama bin Laden jelema mantep jasa perang nginaheun jasa nikmat jasa. Nah iyalah rasa ternyata setelah urang tina hayawaniyah naik ke insaniyah kuari kudu menuju berpikir mengarah karena lurus Islamiyah. Iyalah kelahiran Kangjeng Nabi naik tina hewani karena insani tina insani karena Islami sakitu bae heula jang umum mah. Lamun urang geus datang ka Islami nikmat hartina urang teh sagala rupa diatur ku Gusti Allah. Allah ngatur melalui Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngatur ti mimiti nyiduh jeung hitut datang ka paeh diatur ku Kangjeng Nabi. Hitut bae diatur ku Kangjeng Nabi. Lamun lobaan urang hayang hitut betekeun santu. Teu sia maju jeung serikeun ka aing apa ka Kangjeng Nabi sih? Abe ulang ngajegur. Ai Haji Basuri mah lain Bang. Kul mas kalau masuk dut. Mana itu Haji Basuri atuh nyeri beuteung daripada ditahan sageuna sakit perut atuh. Sangeunahna nyana bae. Pangulah-ulana hitut di hareupeun pamajikan. Kolot baheula nganasehatan sing hade ulah sok hitut di hareupeun pamajikan. Emang kunaon gitu? Engke salaki masa kali nyana 5 kali. Atuh orang itu di hadapan majikan dut deh. Nah ngancem pamajikan nah sia cek kayak orang ayat dut cek orang depan gitu tuh sembarangan loh didinya agak isuknya nawe hitut deh orang makan sekali kan nyana hitut deh dut pan hitut deh loh didinya agak hitut cek nanti nyana geus 5 kali pan aing makan sekali oh bae hitut teu nama tungtung itu bae diatur mun loba jelema atau di hareupeun pamajikan betekeun saeutik abah aman lamun sorangan kakarak bila perlu kagentongkeun but iyalah nyiduh kakenca orang lamun aya kesempatan mun eueuh kesempatan kakara kakatuhu di mana nu kira-kira aman gitulah pikih tah na ieu timiti eta datang ka macem-macem Kangjeng Nabi ngabejer biaskeun soal tata krama soal khuluq geus lamun lantaran geus beuting teuing kula moal nyaritakeun loba-loba. Jadi Kangjeng Nabi mah nu dipuji ku Gusti Allah akhlakna wa innaka la'ala khuluqin azim. Dina hadis Kangjeng Nabi na geuning bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Jadi geus tah urang ti hewani naik ka insani panjang keneh geus sarita insani ge lantaran geus beuting lantaran aya patali jeung ilmu kitu fikir kemudian karena islami nah ya di islami ialah lahir Kangjeng Nabi nyebarkeun Islam nu alhamdulillah 14 abad musilam perjuangan Kangjeng Nabi nu pohara jasa nu tadi geus dicaritakeun ku Kiai Juhri datanglah ka urang kuari urang titah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun urang geus datang ka Islam
karasa Islam sakumaha karasa nginum bir mun nginum bir mabok mun dina Islam geus karasa geus mabok Islam. Jadi mabok Islam mah di masjid bae hayang, di masjid bae hayang kos Haji Masuri cek kula mah jata Haji Masuri hebat ja. Terus di Bahri Haji Bahri hebat ja, artinya nyana di masjid bae. Ayo disedak-sedak orang dicarekan pamajikan. Orang pamajikan lah garalak. Haji Masuri kuna di masjid belah. Uyang di imah mah cek nanti. Angkuna lah. Gak saya mah ngendong di masjid. Asal geus ngomong gitu bae mal beres tah. Bijah bener teh bijah. Iya tah. Terus di sia jam genep kene geus aya di masjid. Lah teu betah aing. Jadi orang ulah bagus sangka eta nu tiluan cicing di masjid kasus nalulu.